Saur di luhur Kangjeng Nabi cenah osok musyawarah sareng para sahabat itunya, termasuk sok ngamusyawarahkeun perkawis anu berhubungan sareng rumah tangga anjeunna gitu. Matak eta katerangan teh di ulas cek bahasa namanya di komen cek bahasanya dikuatan ku pidawuh Said Ja'far Shadiq misaur ka Said Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Saur Said Ja'far Shadiq ka Said Sufyan As-Tsauri sawir kudu musyawarah anjeun di Amerika sawir kudu ngamusyawarahkeun anjeun pi Amerika karena urusan anjeun. Saur Said Ja'far Shadiq ka Said Sufyan As-Tsauri kedah musyawarah cenah anjeun gitu ngamusyawarahkeun perkawis urusan anjeun jeung saha gitu ma'al ladina sarta jama-jama nu kumaha jelema anu kurang kudu diajak musyawarah teh yakhshauna anu sararieun ieu ladina sieun ku saha Allah tuh Allah yakhshauna Allah ya sawana anu sararieun ieu ladina Allah ka Allah taala hana luhur Gusti Allah jeung jami-jami anu kagungan sifat sieun ku Allah jeung eta we Kangjeng Nabi jeung sahabat atuh sahabat mah aduh tadi geus dicarioskeun dongeng gambaranna saeutiknya urang ge di piwarang teh bermusyawarah tapi jeung jelema anu kasipatan ku sieun ku Gusti Allah. Jeung saha atuh komo zaman kiwari sok neangan jelema anu sieun ku Gusti Allah. Mata lamun aya nanaon teh pahmi satria gitu. Lamun teh mah guru jumeneng keneh lumpat ka guru eta mah nu geus karasanya anak karawas ngabingbingna nya anu apal hade gorengna cek urang gitu guru teh cek urang gitu nya gitu anu cek urang mah hade sadayana guru mah gitu ka murid teh daya awon dikeun murid lobana teh awon ka guru teh tah aya keneh guru mah ka guru lumpat gitu kusabab anu pangsieun-sieunna ku Allah cek urang gitu lamun diajak bermusyawarah teh aya kajabi nyata guru ka guru ulah kana micet maneh teh kana sugo si kita mah ka guru geus gitu ku zaman ayeuna mah komo teu deuk saha enak deuh model kamari gini anu parebut partai nya parebut calon legislatif, parebut calon presiden, parebut duit tungtung namanya, parebut BHS, parebut baju dunya anu. Tah ulah jeung anu kararitu. Aya guru mah jeung guru, ka guru urang mah ka guru. Nya ta guruna geus sarua gitu. Kikituan gitu nya. Bae da urang mah murid itu mah guru. Geus ka guru daripada lain ka guru mah beuki riweuh lain ka guru mah. Ka guru mah pasti sifatnya ahna bakal muncul mangajongklokkeun. Kitu tah satria sawir di Amerika ma'aladina yakhsawnallaha ta'ala hanalul Gusti Allah. Guruna tos pupus misalkan ti pan urang teh dibere jimat ku guru naon rupana ilmu dina hate urang dina otak urang eta we eueuh deui
mata kayang bermusyawarah tepan urang teh ngaji atuh Siti buka kitabna atuh ku teh Siti teh oh nyameng anya buka tak kudu maca kitab bisa mata kudu ngalogat kudu kaharti tuluy bacana kurang teh itu bisa dibaca buka kitab ulah kedua itu tah sami muka kitab laladangan ngaos ti guru urang eta ge seperti musyawarah sareng guru itu satria lamun jeung lain-lain ke bakal loba ismu nutup buku komo zaman kiwari mariwa itu wa thalabul ilmi jeung ari ngaos eta min a'lal umuri tina sapaline pirang-pirang urusan anu luhur wa as'abiha jeung anu panghese-hesena umur tuh ngaos teh ku ulama diuningakeun barudak nyata pangluhur-luhurna darajat pangluhur-luhurna pangkat itah daya kajabi nyata ngaos gitu saliati ngaos mah geus eta mah cara retek di bawah gitu darajatna teh sakola ya di bawah pang mulia-muliana pang luhur-luhurna darajat nyata ngawas mata geuningan dipikanya aku Gusti opat golongan nu magahan nu dipagahan ta dua-duana teh ngaji ta berarti tuluy anu daek ngadengekeun papagah musam anu Bandung kuping teh tapi nu ngadengekeun eta lain anu ngocoblak ngaji teh siga naon siga manuk dina sangkarnya riweuh lamun dibukakeun ya pantau manuk keluar hiber kabur teu balik deui mah aing cenah eta kitu tah ngaji teh kudu seperti lauk urang mah siga pahmi gitu geus seuri oge nilalauna itu lauk mah betana dina cai nyom-nyoman gitu ganeng lamun dikadaratkeun buru-buru teh hoyong kana cai deui teu betaheun di luar tah ngaji teh kudu seperti lauk ulah seperti manuk aya geuning bapak-bapak pengajian seperti manuk geus kaluar teh kaluar bahkan aya di nu pengajian eta mah manuk geus tara pengajian deui anu mah cenah kitu aya pangabutuh urang ngahorea nyumpona pangabutuh nu kitu ih barara itu ih garila teuing aing ngembong itu itu sini bawa hiber manuk urang itu nu pangajian teh aya nu cara manuk aya nu cara lauk tah kudu cara lauk anteng teu aya lauk siban dina balong sare cepat teh duh modar cenah lauk padahal keur sare bolotot teh lamun dikadaratkeun dijulapretan hayang buru deui ka kana cai teu betaheun di luar betana di madrasah teh getol pangajian teh kalamun manuk sok aya molorna manuk mah curutun geuningannya itu lamun dibukakeun eta pantona hiber teu balik deui Siti nu pangajian kitu mah ih barada ini aing aya nu kitu aya gitu pangluhurna darajat teh ngaji nomor kaopat anu resep kanu magahan kanu dipagahan jeung kanu sok ngaji Bandung kuping anu Bandung kuping teh anu ngaji teh lain anu ngadon ngobrol atuh ngobrol mah sarua aja ngahalang anu nerangkeun katerangan meh teu kadengeun kudu hadir kitu waas abiha jeung nu panghese-hesena umur hese ngaji teh kemin oge na imbul pail can ngartieun sateika ayeuna sok aing dipecang tah ieu abong nah wani mere 2000 perak kasih kemin nembe biseuna imbul pail geus di bulan gaper ya na imbul pail kutub biasa ka hujan kamari mah cimataan
Wah eta geus salamar contoh masih kene lieureun eta. Hujan. Tapi teu punung si Kemin mah meureun teu kumaha. Hujan eta teh ku hese. Ku hese saita. Maneh mau ngaji bari bobogohan kita. Sieun di celana panjang atiga si Kemin kolor gitu. Hese. Tak kudu salabar ngaji teh. Mata kudu tenang otak nu ngaji mah. Ulah nu ngaganggu. Diganggu ku matematik mana mah kita. Nu kilieuran teh. Cara nu magahan rek diganggu naon ngaganggunan teh. Pamajikanana lah, budakna lah, masyarakatna lah. Jadi ngagejlik tarangna teh lieur. Teu balik ge magahanana teh. Kusab otakna aya nu ngaganggu. Kapikiran gitu gejelik teu bener teh. Dosa teh nu ngagangguna. Matak urang lamun rumah tangga teh barudak kudu anu cinta kana ilmu umat eta kitu. Ka anu cinta kana ilmu. Hatena teh cinta kana ilmu. Itu atik sih teh. Daripada santri kawin toong heula cinta teu kana ilmu. Cinta ieu mah teh eta bibit unggul teh eta. Pihadeun keturunan teh eta. Lamun ungkul ngaji nah teh nahu rasa cinta. Satria abong teh maneh lamun rumah tangga. Jeung nu kitu pi omongeun pagawean. Itu eueuh adab, eueuh ngahargaan ilmu urang. Batur mah lamun teh dibere salaki misalkan nu pinter ngaji, pinter magahan, pinter dakwah, pinter anu-anu meureun teh di cek bahasa ayeuna namanya dirauh di pangku, disair kolot baheula. Ieu mah dawuh cinta diunghak we. Dipikangeo diomongkeun. Tukangeun mah wah kitu nya. Geus turunanna kara bakal hariwang. Bakal riweuh turunan rumah tangga mah pati balaleuneur. Awe trajet ya aditu. Da hatena eueuh cinta kana ilmu. Gejelik ge teh satria magahan teh. Da lieur teh otak teh. Ku pamajikan, ku budak nya, ku tatangga, ku masyarakat. Ngagara roda. Teu balik ge ngaco, sok aya amang nya deuh ieu otakna keur kaganggu ieu. Amang geuningan. Model sabaraha poe ka tukang tah. Geus segini ngaji teh. Daripada dituluykeun teu bener, geus. Tah kaganggu otakkeun magana lawan. Sok error saunaon waas abiha. Urusan ngaos mah panghese-hesena urusan. Kitu mata kudu meunangkeun teh jeung anu cinta kana ilmu. Ngeunah jeung anu cinta kana ilmu mah. Ngeunah ya seger kana awakna ge. Geunah. Itu mata geuningan. Ulama baheula boga putra teh jaradi ulama deui. Meunangkeun teh ka ulama deui. Kitu da hatena teh anu cinta teh barudak nyararamung ka keturunan. Amang sok kabita kanu karitu.